Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepan sareng simkuring Herdi Hadanudin sareng simkuring Maulana Yusuf dina acara Warta-Warti Production. Di dieu simkuring bari ngabewarakeun ngeunaan hiji tempat nyaeta PEDKA. PEDKA mangrupa singkatan Dina Vocational Education Development Center for Agriculture. Nyaeta salah sahiji tempat anu ngelola pendidikan kejuruan pertanian anu ngagunakeun basis teknologi. PEDKA ge ngabogaan peran penting kanggo ngabina jeung ngafasilitasan SMK pertanian, kelautan, jeung sajabana. Salain ti eta, PEDKA ge jadi salah sahiji tempat wisata anu kasohor di wilayah Mande. Wisata anu aya di PEDKA mangrupa perkebunan, kesatuan seperti usaha, bangunan-bangunan unik, jeung sajabana. PEDKA lokasina aya di Jalan Jangari, kilometer 14 Sukajadi, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Putan salajengna urang sanggakeun karekan simkuring nyaeta Penti Lestari. Mun kasawira Herdi Hadanudin sareng Maulana Yusuf di studio. Simkuring tepatna ayeuna aya di lokasi PEDKA, nyaeta tempat anu luasna kacida luas pisan. Di dieu aya rupi-rupi bangunan sapertos masjid, peternakan, perikanan, perpustakaan, sareng sajabana. Ayeuna aya di lokasi Taman Rusa, tiasa ditinggali pengker, rusana kacida dirawat apikna. Langsung bae orang wawancara salah sahiji pengunjung di tempat Taman Rusa. Bener teh. Mangga. Kemaros. Mangga. Nah, si teteh make berpikir ke PEDKA. PEDKA teh tempatna bersih, terus rusa-rusana dirawat sae. Teh fasilitasna kumaha sih? Fasilitasna sae, keamananna terjaga, kebersihanna terjaga. Menurut teteh, PEDKA teh saya dikunjungi kanggo saha bae teh? Saha wae anu hoyong berkunjung ka PEDKA tiasa dongkap ka dieu. Wawancara tadi jantan panutup dina warta kali ya. Langsung bae dialihkeun ka studio Herdi Hadanudin sareng Maulana Yusuf. Karena tadi jantan panutup dina acara Warta-Warti Production. Simkuring Herdi Hadanudin sareng simkuring Maulana Yusuf. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.